Ho ho ho. Alah, opening anu kira-kira rame ya itu orangnya ya. Kontroversi. Lama nih saya tidak nge-reaction video-video randomnya. Belum nyapa nih. Calage di lemur baodak. Anjir. Udah berapa bulannya kita fokus di perjurigan perhantuan. Mulai lagi lah nge-reaction video-video randomnya. Ada apa aja nih di video random kali ini? Ada hal lucu atau tidak? Oh ya, sebelum nge-reaction jangan lupa di follow, di subscribe, di ini follow tuh subscribe bah. Ya, di komen, di like, kalau mau mah sebarin nya biar rame akun. Lumayan aya nu ngahujat oge ternyata. Berarti ditonton tenan naon ya. Itu mah dinamika perkontenan ya. Oke. Kita coba reaction video pertama. Just Ini ada yang naik motor. Wah. Ini mah bukan kurang fokus, ini mah kayaknya microslip. Barusan aja nih sebelum tag saya ngomongin microslip. Bahaya microslip tuh kayaknya mah emang dia tunduh eta mah. Jadi ngalenyap. Itu microslip terjadinya beberapa detik tapi berakibat patah. Jika kalau kalian geus tunduh gitunya mending kasih si we heula lah ngopi tamas mun bisa mah sare we heula 2 jam we mah gitunya di sisi jalan tah bae teu naon penting mah teu cilaka kitu bodak. Karunya Jakartanya ieu bener ieu mah microslip ieu mah tunduh cenah Ci urang selila teu komen anu karya This is so serious. Cik atuh aduh aing kira-kiranya kalau kalian mau nyuapin kan dia kan ompong cai mah geus saya mending panggagayemkeun tang geus dia mem teh ninganya dia mem tang geus hipu geus karek asupkeun tah kan si ompong tah anjing bingung aing istilah soalnya teu komen kikian ya. Nah ya tolol ya kayaknya ini yang tadi ini mah ya ompongnya tuh ternyata dia teh gara-gara makan jagong make mesin bor. Ini mah bener-bener tolol ini mah. Jangan ditiru kalian, don't try this at home. Itu kan bener caranya bahasa Inggrisnya benernya. Kurang bisa bahasa Inggris biar kalian enggak komen pintong bahasa Sunda wae itu Indonesia tah aya mah Inggris kok aing dibere Inggris beleguknya ini bodoh gitu. 3 tuh giginya hilang tuh. Anjing ieu mah kalau orang teman saya nih ada si Derry nih, dia hilang giginya tuh gara-gara kompaan dragon anjing. Kabetrik anjing ke kompaan dragon sih aya mah geus eueuh eta kompaan dragon. Sekali lolos tuh dia tisireuleu anjing ya. Tuh 2 kali, 3 kali kok. Eta bener combo. Jadi ibaratnya mah kesempatan tuh enggak datang, bukan kesempatan ini mah kesialan tuh enggak datang 1 kali tapi 4 kali anjing dia tinggali. Ya mah udah pasti dia pakai snakrok yang palsu anjing yang Tegalega. Kalian nih kalau pakai sendal-sendal yang karet kayak gitu jangan jalan di kayak gini nih di aya tanah sariting anjing aya lumut eta pasti leueur anjing. Itulah tandanya sendal kain sendal murah anjing make mah swallow mun teu ando nih anjing. Anjing ando. Inilah pentingnya kalian kalau mau nyebrang tuh tinggali kiri, tinggali kanan. Anjing naon teh bahasa tinggali kiri, tinggali kanan. Tapi iya salah yang nyebrang. Terus yang itu yang di atas elepnya anjing bahasa itu minibus anjing. Bahasa Sunda nama elep teh Padahal elep itu merek anjingnya, merek elep anjing Mitsubishi elep cenah. Jadi yang nyebrang enggak lihat kiri kanan, terus yang naik elep pun banyak yang di atas sekalinya ngerem cakalikeun tau tinggali terjun payung pan karunya ngaleo saya si awewe nama tinggali tiis aja teu boga dosa tinggali budak sakola tapi budak sakola kabeh ye anu nyebrang budak sakola anu naik elep budak sakola ye anjing tapi teu kabeh awewe kitu lalaki ge aya nu kitu mah nya aslina. Jadi klarifikasi untuk hal ceroboh gini mah tidak mengenal gender anjing rek laki rek awewe sarua anjing aya we nu bego mah tah ya naon dia lelaki tidak bercita tapi tahu-tahu dalam dunia sendiri
Ieu marane pernah teh kieu. Muga sorangan terus ningali kaca kitu asa pangkasepna teh ningan. Dia asa pangkasepna asa pangjagona euy. Asli saya. Ieu cek urangnya anu video tapi da ieu geus disebar di internetnya, maksudnya geus disebar di medsos, otomatis orang-orang pada tahu. Padahal mah simpen ieu keur kunci keur meres anjing. Keur kartu trup anjing keur meres euy padahal mah. Tapi ieu mah geus parah euy ditempokeun ge tingali. Ditempokeun ge ka Indonesia ieu mah. Anjing. Dia kira dia tuh anjing K-pop anjing. Tapi dah pastilah semua orang alaman ciga kieu nya so ganteng anjing, so kasep, so jago di depan kaca tapi euy. Ya reaksina pas ngalieur set anjing cenah nya. Tuh. Gurih gitu nyebut anjing si goblok. Yo, momen ketika narik uang di ATM uangnya malah keluar dengan cara yang berbeda. Cik hang nyaho aing kumaha ieu. Mana? Kalau bodak. Ya ATM zaman baheula. Ih, dialungkeun anjing teh mah. Wah, ieu berarti jero ATM mah jelema ieu mah euy. Soalnya teh mah cing anu dialungkeun. Tapi di mananya indah asa geus teu usum sa ATM kieu mah euy. ATM heubeul ieu mah. Tuh dialungkeun ke pokoknya tapi BRI ketang. Teu salah ketang nya da kumaha anjing. Bank-bank pemerintah mah kareu anjing. Alah anjing cika budak urang anjing si Abim we. Anjing ieu. Bener anjing. Ieu lah anjing sejak dini cunihin teh cika kieu tinggal itu. Ngaleos budak awalna cirik deui anjing sambeurkeun teu. Anjing bener geus caper sejak dini ieu euy. Ieu pasti ieu bapana pisan cika kieu euy. Lucu anjing budak euy. Anjing ieu mah calon playboyeun ieu anjing. Omat Pak ieu kakolotna tong di bejaan aya aplikasi micet. Palaur anjing. Bapak we Palaur anjing budak kieu kieu di aplikasi micet anjing. Set. Ini orang India ya sedek mere bantuan ya. Tah ieu anjing aya Kompa Dragon anjing kayak diomongkeun tadi. Tah ieu kan anu dibere bantuanna Prabowo kitu teh euy. Mirip anjing. Pak anjing lain ngadoa eta mah anjing keur nerangkeun anjing. Si bapak eta anjing hampura ieu mah cika Prabowo anjing si bapana euy. Lain amin Pak eta mah anjing keur nerangkeun ieu teh tah mun urang di bahasa Sundakeun nya. Ieu teh Kompa Dragon keur narik cai ti handap kaluhur cenanya. Ieu dipake keur nyumbang maraneh ngarae caian. Iya anjing si bapak ngaron diaminkeun ngi anjing. Disangana keur ngadoa anjing pada mainna keur nyieun konten eta teh anjing. Yang pentingna kalian belajar bahasa Arabnya entong nanaon anu ngomong bahasa Arab disangka ngadoa anjing maraneh mah euy. Kala ieu di mana ieu nyanyi di kamar mah pas nyanyi depan. Ini acara naon anjing? Kaing teu ngarti anjing konteksna euy. Cek si ieu teh penonton ditarik teh dengan ku artisna. Ieu artisna teh teu apa urang euy. Saha deh anjing? Ieu alus si penonton ieu nya dititah menirukan anjing. Ieu nu kadua ieu anjing. Cek. Kalah anjing. Nya bener mending tong ditarik caing mah. Sundrungkeun we anjing eta cenah diuk deui anjing salah narik anjing eta artis. Sahanya eta artisna. Alah anjing. Kala kumaha anjing ieu tinggal aing curiga si ieu curiga teh di zaman Flintstone euy anu motorna teh ku suku anjing sih. Tinggal ieu anjing motor tapi ku suku euy. Balegog anjing kan tinggal digasnya tuh. Majuna make suku anjing. Iya motor-motor Flintstone sigana ieu euy. Aslina anjing ki. Kalem anjing naon ieu. Anjing tah kenit kita lucu bener teh. Anjing. Pas beunta cing anu tadi we ngan emang teh nyebut anjing unggul. Anjing saeutik euy eta mah videona tah kalem.
Ya orang dek carita anjing. Sarua ciga ieu sia. Aing teh ngabonceng jelema aing teh. Kala anjing nah kalem. Anjing. Geus anjing lewat ka deui eta mah. Biar random ge. Ieu kurir asik tapi cigana emang ieu langganan pisan nya kasih ibu nganterkeun teh. Jadi eta aya kurir dek nganterkeun barang di garwan teu ngadenge wae da meun si ibuna ge karaokean anjing. Ditoong, bener karaoke ngaling joget tinggal ieu kurir ya. Joget we tinggal geunaheun deh anjing jogetna teh. Anjing bakat terpendam sih mah. Jogetna geunaheun kan nyanyi teh geunaheun anjing ngampurai Bu. Untung katanya bener sih bisa mengikuti nadanya anjing si Mang ya halus tinggal itu anjing joget dia teh sasial gotik ya mah tuh hanya kalau nyanyi teh ngeunaheun teh asup kana nada si Mang mah geus asup ya ke kana nada tuh salaman tinggal pada minta sawer Mang anjing anjing aing hayang bisa joget kieu diajar ka sahanya asli ngeunaheun tinggal anjing iya mood booster pisan ngeunaheun ieu joget ieu hayang bisa kieu ke diajar ieu kade sia urang geus katebak ieu arahna ka mana lamun tuh cai aing ge mantak tong ulin jeung awewe anjing kamu jeung pamajikan nya cai aing ge langsung ku botol geus kieu urang mah sarane ka marane mane mun nyin permainan tong ngajak pamajikan cai saya manehna mun eleh bung anjing lawan mah mung eleh kitu nya asli anjing mung eleh perkeun anjing sieun aing ge main kieu mah anjing naon teh ngaran teh galengan hade kieu anjing si ibu galengan teh untung garingnya ya galengannya nyobaan make motor nih salah eta didorong anjing urang mah teu wani aslina urang nu expertnya anjing jago kana motor teu urang mau sanggup urang nurutan si ibu ieu galengan sakitu leutik ya kudu ngiluan ieu mun 17-an dengan sapedah teh anjir sapedah edan teu labu anjing salut aing keren anjing urang kudu belajar banyak ka si ibu cik aya kontakna teu ngi Kasar anyar ya Bu. Tumbakan Bu. Astagfirullahaladzim. Beda kumanya ibu-ibu mah itu bisa dicarek bingung nyek nyarek nage sidik eta teh saimbang anjing bingung aing ngedek ngomena anjing sieun yang ibu-ibu mah aslina alah baudak beak dengan teu rasanya ini konten pertama nih setelah lama seberapa 3 bulan lah saya nggak ngonten video-video random ya sugan naik nu aya namanya karena ternyata mistis nu naik tapi sugan iya malah bisa naik ngedongkrak views oke tong lupa di share di komen bae lah anjing dek ngahujat urang teh naon cai anu kamari teu rame mah bosan seracit aya sih tag kanu hate mah tapi teu naon lah nya eta teu naon lah bae lah nya eta mah reaksi netizen mah pasti beda-beda anjing sarua jeung urang we random ngomenan ge. Oke? Subscribe, di like, di komen, balik lagi jeung Ipin Capruk. Ho 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 ho.